Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng petang, sahabat kaum santri, para kiai, para ustad, tepang desa sareng simkuring, fakir di desa Arif Hidayat. Dina kajian kitab Safinatun Najah, mudah-mudahan manfaat. Tong hilap wargi sadayana simkuring nada subscribe na, komen, like, share na video-video kajian simkuring. Mudah-mudahan manfaat sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alajengkeun haja saterasna bercalakan hukum jungkeun tulung nalika hiji jalmi bersuci atau dikenal dengan isti'anah. Al isti'anah tu ari minta tolong kanggo jalmi nu nuju wudu eta arba'ah khisalin aya 4 pirang-pirang perkara. Mubahatun kahiji ngahukumanna mubah atau kenging, wa khilaful aula sareng kaduana anu nyulaian karena aya nu leuwih utama, wa makruhatun sareng katiruna hukumna makruh, wa wajibatun sareng kaopatna hukumna wajib. Fal mubahatu maka ari nulungan anu diwenangkeun eta hiya ari nulungan anu diwenangkeun eta takribul ma'i ngadeukeutkeun hiji jalma kana cai ka jalma nu rek wudu. Wa khilaful aula sareng ari nulungan nu leuwih utama eta hiya ari khilaful aula eta sobul ma'i ngocorkeun cai ala nahwil mutawaddi ka saumpamana jalmi anu wudu. Wal makruhatu sareng ari dihukuman makruh eta hiya ari makruhah eta liman ka jalma yaksilu anu ngombah ieu si jalma a'dhaahu kana anggota wuduna eta si jalma. Maksudna lamun aya hiji jalma nuju ngawasu anggota badan teras ku urang dibantuan ngawasuhna eta teh hukumna makruh. Wal wajibatu sareng ari isti'anah nu hukumna wajib eta hiya ari wajibah. Isti'anah nu diwajibkeun eta lil maridi ka jalma atanapi pikeun jalma anu nuju teu damang indal aji bumargi anjeunna lemah atau teu mampu kanggo ngalaksanakeun wudu. Faslun al amwalu ari pirang-pirang harta allati anu talzamu wajib fiha dina ieu harta naon az-zakatu zakat eta sittatu anwa'in aya genep pirang-pirang rupa. An'amu kahijina hewan ternak, wa naqdani sareng kaduana emas sareng perak. Wal mu'asyaratu sareng katiruna buah-buahan atanapi tanaman. Wa amwalut tijarati sareng kaopatna pirang-pirang harta dagangan. Wajibuha sareng ari wajibna amwalut tijarah atanapi harta dagangan eta rub'u usyri qimati urudit tijarah 4/10 tina harta daganganna. Warikazu sareng barang simpanan atawa harta pependeman. Wal ma'dinu sareng logam atanapi barang tambang. Intina benda harta benda anu wajib dijakatan sadayana genep hiji hewan ternak, kadua emas perak,
katilu buah-buahan atanapi biji-bijian, kaopatna barang dagangan, kalimana rikaz, sareng kagendepna nyaeta logam atanapi barang tambang. Mudah-mudahan manfaat. Tepang deui tina kajian salajengna perkawis yajibu shaumu Ramadan bi ahdi umuri khamsatin. Wallahu a'lam bishawab.